Iya, cenah bejana KDM menikah rame-rame di sas kumaha deh, tak? Nya atuh bi pasti rame wae eta mah. Ya, jadi kieu. KDM teh selalu ngaluarkeun kebijakan-kebijakan anu kontroversi, ekstrim, tapi dinu kahadean. Jadi pagaweanna dengan saukur omon-omon hungkul. Eta anu disebut pamimpin mah. Pan Jawa Barat rek istimewa. Bener teu? Bapak aing gitu loh. Ya guys, hebat bapak aing. Lah angger biasa hebat-hebat KDM diadukeun domba mah eleh. Nya heueuh atuh bi. Ya entong boro-boro anjir KDM. Mang Utar ge jawara caritana di dia diadukeun jeung domba mah ngayuk-yuk bi. Sirahna bejad. Diadukeun jeung domba cenah. Jauh ya tina konteks anjir. Aya wae ieu ya liang Bang Bara. Rasa teh gempa kudinya ceng. Jam sabaraha, Brad? Jam 11-an. Wah, ceng mah geus tibra we kitu mah, Brad. Dia budak PAUD anjir jam 11 geus tibra. Kumaha lawan gempa na anjir gede pisan meureunnan. Ya. Eta pusatna di mana, Cing? Di Jakarta, Brad, pasti. Jakarta kumaha teh? Kapan Jakarta Pusat, Brad? Maksudnya pusat gempa saroceng. Nyawanan Jakarta. Ya. Di Pangandaran aya deket. Deket jeung urang sih teh. Makaning badag 5,4 skala Richter. Anjir. Detik, Brad. Sakitu mah. Lamun geus kintalan, Brad, awatonan, takakara eta badag, Brad. Anjing. Anger anjing cangkeul jeung si ieu ngobrol. Ampun teuing. Ya. Maksudna lain letter sih teh. Richter. Skala Richter teh goyanganna. Goyanganna eta, goyangan gempana eta ngarti teu? Berarti di sawernya, Brad. Ku Haji Awe, Brad. Goblok anjing ieu. Saroceng. Dengar wae ku aing itu sirahna ieu anjing. Brad, aceh mah kudu nyieun KTP deui bae sia, Brad. Naon geus beak kitu KTP maneh, pana KTP nu ayeuna mah saumur hirup. Ceng, hah? Anu itu mah butut, Brad. Naonna? Otona. Coba seumur hirup, Brad. Udah kumaha anjir ti kudrat atuh sih teh. Ayo maneh. Ya guys, rek diulang deui ge da anger banget nu eta kecuali ganti beungeut di dinya. Mun arek mah aya wae saroceng ieu anjir. Ganti we atuh anjir ka desa ka itu. Ari nyieun KTP, Brad, eta. Jenis kelaminna, Brad. Ditulis tawa dipoto, Brad. Anjing. Sarap anjing si saroceng ieu ampun teuing. Wah ebah. Dipoto cenah jenis kelamin ieu digamar, Ceng. Digamar. Anjir. Lamun henteu make ieu geuningan make tinta nujang jempol nih. Tah diadekeun kayaknya terus ditempelkeun kana eta kana KTP. Kegokedan anjing. Parah saroceng ieu ampun teuing. Hah bisa wae ieu keropok kuntu ieu. Wah can menang pagawean keneh mah. Encan Brad euy nganggur wae urang teh. Geus we atuh ngilu ka si Dede Inun ka itu ka Cianjur. Rek mah Gawe kan. jadi relawan sih di Cianjur. Kemarin langsung lah urang di lah besok. Jadi kemarin teh nelpon si Dede Inun teh. Jadi Cianjur teh pan di penangkaran buaya teh lalu pas teh buaya teh ayeuna ka pemukiman warga. Nya, eta kan membahayakan bener teh. Jadi di ditu teh si Dede Inun teh kakurangan personil. Gitu ajang lingkar buaya. Tah, lamun misalkan didinya daek ke daripada eueuh gawe, bener teh datang ka itu atuh jadi ibadah lumayan bener teh. Gitu aya gunana hirup teh. Kayak orang telepon. Ya. Tapi orang bagian naon kieu itu bingung euy. Kamari mah ngomong nama si Dede Inun teh bagian ieu cenah euy, anu kurang teh eupan. Eupan para buayana. Kela.
lamun urang ka ditu dijieun eupan. Kumaha Ya. eta kumaha bisa salah? Heeh. Urang yang eupan. Heeh, Diparabkeun urang ka buaya. heeh, da ayeuna buaya moal ngarumpul atuh anjir lamun eueuh eupana mah. Dari mana teh kira-kira? Apa orang teh jelema, Brad? Jelema orang teh. Manya aing diparabkeun ka buaya atuh modar kehet teh. Kira-kira geus gawe ayeuna mah. Ini tidak ini. Ya. Mending ini cek aing. Lah tawa Kang Usi ya. Pusing aing ngari-ngari teh. Ya. Pan ngaranna oge cek urang ge relawan, aya relawan mah paeh ge teu jadi masalah. Astagfirullah. Rela. Brad. Da urang teh yang kena hirup atuh, Brad. Nah, hari dinya manya aing diakan ku buaya. Tadi aing aki-aki teh. Heuh, Mus ini tadi, mus ini tadi. Pusing aing ini sia, ini. Nah, ku aing mesti di prek-prek sia. Nah, ku aing mah. Gabah aing ridho ikhlas aing. Jadi relawan. Kari-kari diparabkeun sia. Kali di prek-prek ku aing tinggal teh sia. Pusing aing. Duduk aing. Ekon deui sia, ekon deui. Aing pusing-pusing kieu. Henteu. Ieu mah ngajelaskeun deui jadi memang jadi ada inun teh butuh parab anu rada liat. Jadi henteu gancang beak. Itu pas dironyok ku ya teh. Jadi kan sistemna kieu. Jadi diteuneun tah di dinya teh nya di kandang perangkap engke teh arah suka buaya kainya ngarogrog di dinya. Ngajejewet di dinya. Jadi nu semulia halus. Ini sia aing nafsu. Ini sia. Moal itu moal. Moal sia. Ini sia ini. Moal jadi Ini mah sia. Ini mah aing prek-prek sia. Kabur aing amok ya. Dek, terjadi dek. Mungun. Duitun kana naon aya namanya? Oh, bu orangnya Brad euy geus bingung. Teu boga duit di imah, Brad. Heeh, ini hese aja nengan duit ayeuna. Tapi di sebenarnya mah aya orang teh euy, ya teh euy pebisniseun teh. Baturan orang pan anu di Kamerun heuh. Heeh. Manehna pan koleksi. Heeh. Kolektor lah ayeuna mah sebutna teh. Manehna kemarin nelpon ka urang nanyakeun gading. Gitu cenah Brad lamun misalkan aya gading sok we ka urangkeun. Arek sakumaha oge. Gitu. Kurang ditampung. Kaparangan Brad euy. Masalah gading mah di urang, kaparangan loba urang Brad. Gading mah aya di imah. Anu balik sih teh. Nah, ini ternyata percaya. Apa urang mengalaman Brad bisnis gading mah lila karena gading urang mah. Atuh ka beneran anjir. Nya atuh urang mah aya wae atuh nyampak. Di imah aya sabaraha kilo? Gampang sakumaha ge nu penting mah tina harga heula kudu puguh, kudu pararuh harga, da kudu kaharti atuh Brad capek-capek dinya mah untuk kaharti bejang naon. Oh, nya euy. Kieu we lah. Kamari da urang can ngomongkeun masalah harga mah. Kan babaturan meureunnan da tiraku anjir arek meuli kucing dina karung bener teu? Heeh. Meureunnan ke ku urang dihubungi baturan urang ngan urang meureun minta sampel jang nemongkeun ka babaturan. Tapi tungguan 2 minggu Brad euy. Ai sugan geus aya di dinya mah di imah kumaha teh? Apa ngarah alus Brad? Yeuh, beuki lah teh beuki alus Brad. Gadingna dituna heula geuning. Yeuh, minimal 2 minggu Brad. Lamun hayang leuwih alusnya kualitasna sabulan Brad. Oh gitu. Yeuh dengikeun. Apan kudu pereh heula, ngosok huntu. Sia teh. Anjing. Geus ngomongkeun deui anjir ya aki-aki ieu anjir. Jejak kuaing itu ke tukang itu anjir. Ya. Gading sih teh, gading gajah. Lamun henteu anjir gading ieu gading naon teh badak. Gading bagong. Gading sih teh lain jigong huntu lain. Gading huntu cenah ieu. Terus aing ke kudu ngerokan huntu si laing merenya. Ku aing digisik anjir. Sekalian make calingcing. Kieu mah. Guys. Pusing anjir.